regepkeun ku maneh. Mending keneh lalaki nu ditinggalkeun ku pamajikanana daripada jadi lalaki gawe ninggalkeun awewe jeung anak-anakna. Kaing deui. Ngarti? Yes, urang onang ieu. Menteri nu bakal ngaberesan ieu ponggawa pajajaran nu bakal meresan ieu pajajaran anyar teh. Aya ka dieu. Aing teh manggil ponggawa pajajaran anyar. Mohon Pak. Namina Kakasihna Senopati Jaya Perkasa. Terus Pak. Nah air nu datang geningan anak copet. Manyap bawa anak copet. Senopati Jaya Perkasa. Sihungan. Sihung aya Pak. Mana? Goib. Sihungna goib Pak. Eta kunaon eta menipa burantak itu huntu. Keur perang bubat naon eta? Tah eta. Waduh, ai kamari ceuri kunaon di kuta tangeuhan. Asa aneh gitu. Di kuta tangeuhan kunaon ceurik? Anya gitu asa ngelayang. Oh asa kalam katukang. Asa alam katukang. Walah dianter ku Abah Anton. Nya. Iya Pak. Hari eta huntu keur perang kumaha eta teh jadi ruksak gitu. Lomba Pak. Baheula teh lomba kasaktian. Kasaksian naon? Kasaktian Pak. Kasaktian naon? Pamineng paloba-loba mawa getih. Wah hebat. Belenyong batur bak belenyong ngan sabaraha? Ngan 5 menit. Batur oke aya 4 menit. Oh 3 menit. Uing mah teh 3 menit acan. Geus balik deui. Kunaon? Da tidagor kana ditang listrik. Jadi untu teh jadi hari di zaman Pajajaran harita aya senopati nu gawena kawin. Duka tah Pak, siga nama aya meureunnan. Aya tuh palah. Diayakeun we lah. Ari maneh zaman senopati naon sia magawe teh dinu peuting, dinu geulis meuting, dinu denok monok, dinu lenjang-anjang. Ngaku sia masa keserer Pajajaran ai gawe hamur kanyut. Henteu panger nu ieu Pak kanyut mah Pak. Sia magawe teh cerot di ditu, cerot di dieu, akhirna reuai anakna. Asa eta mah lagu lain. Heeh laguna kumaha teh? Sok. Celak di dieu. Celak di ditu. Lila reuai anak. Geus rada taekeun eta salus ieu teh. Beda geuman beuting ieu mah. Celak di dieu. Celak di ditu. Lila reuai anak. Taekeun deui. Kurang naek. Moanya tuh Senopati Agung. Beda banget sih penting ieu. Celak di dieu. Celak di ditu. Lila reuai anak. Taekeun deui, taekeun. Taekeun. Ada yang meula sia teh. Celak. Kela urang samat heula. Nu aya di kuta tangeuhan, nu aya di Galuh Pakuan, nu aya di Gunung Wayang, Gunung Windu, Gunung Cikuresang, Gabuana, Gunung Ciremai, Gunung Gede, Gunung Alimun, Gunung Salaka. Ayo, geura ngancik ieu ka Senopati Ohang Perkasa. Dikele Senopati Ohang. Apa di teh Senopati zaman harita? Iya Senopatinya. An gawe sia mah lacur. Aduh aing aya. Celak di dieu.
celak di ditu lila rayana gitu Pak. Satrap deui. Pan beda ieu mah. Celak. Keheula ngabuhun heula ngabuhun. Di belah dia. Cicing sia teh Senopati. Tuh siapa patong? Kade saya ulah kesurupan. Wah cicing. Rekes lah rekes. Rekes Gunung Nura ruksak mudah-mudahan nu ngalinggihanana teu nyeri teu peurih. Tiasa mulang kasarakan pangbalikanana jadi syarat pikeun karharjaan rakyat geus nu tukang-tukang geus ulah diomongkeun deui urang tetep lengka nu bakal disorang ieu rakyat kudu mulih kala jatina mulang kasalna raharja kahirupanana. Rahayu. Eling ka Purwadumadi Purwani urang ngajadi ginting mana urang asa reka mana urang ngabalik yeung maka di dunia ulah sok kamalinanen urang teh eling kana sagala titipan tong boroning ieu alam tong boroning ieu alam dunyan sakieu endana dalah diri oge ieu teh sakadar titipan sing minang maca ieu alam maca ieu angin maca ku aranjeun sabab lain menang batur sagala rupa oge kumaha sorangan kuma pepelakan melak cabe tangtu kudu panen cabe melak bonteng tangtu melak panen oke bonteng mun hadenya tangtu panen hade nya goreng kitu deui pasti Ari sia di Subang melak naon? Melak bini. Binih naon sia? Budak. Beli bibit, Pak. Bibit naon? Bibit pisuk pake tueun. Aya di Subang melak. Hah? Melak cabe, melak bonteng di Subang. Insya Allah Pak melak cabe Pak. Supaya hari. Jadi insya Allah jadi. Nges gede budakna. Alhamdulillah Pak. Terus ya melak deui di Sukabumi. Oh nya eta dua jeung eta Pak di Sukabumi. Melak deui sia di Cimahi. Tilu we jeung eta mah. Melak deui di Banyaran. Opat Pak. Melak deui sia di Majalengka. 5 Pak. Genep sia. Nya ada 2 di dinya mah Pak. Jadi siapa pelakan teh eta melak ngasek teh sia teh di sabaraha liang? 5. Jadi kabeh. Kabeh Pak. Wah Allah ya Robi sia mah ai raja meuli katalangsara ai sia mah emprut wae.
Nya rajana teh boga kawani, Pak. Ai siapan raja teh keur nyang hareupan. Raja Wisuna. Loba pemberontakan ari sia kunaon kawin wae. Paingankeun bubar sia kerajaan teh Senopatina sia gawe teh ngemprut we. Henteu panyadiakeun pasukan isuk Pageto nu saha nu bakal ngabelaan ieu nagara, Pak. Nyadiaan pasukan isuk Pageto, isuk Pageto pasukan disadeaan. Ari peuting kerajaan bubar kulantaran Senopatina nganjang wae. Da kumaha tuh da itu na hayang dianjangan, Pak. Sahana. Awe Kira-kira pan sia teh di antara Senopati panggorengna. Hah? Di antara Senopati sia panggorengna. Panggorengna? Heeh. Wah, ai sia awewe bogoheunana naon ka sia? Tong nanyakeun ka uing atuh ka awewe. Nah, weh. Naon deuleueunana sia teh irung kences. Panon tingali, tingali mawot. Huntu paburantak, ceuli rebing, sirah botak. Nah, awewe teu mikir bogo ka sia. Nya teuing atuh. Da wi teu ngarti. Nya meureun teh. Eta teh katipu awewena. Sigana mah katipu, Pak. Cing atuh jadi Senopati teh si ngeunteung. Ngeunteung? Heeh. Enteungna beak, Pak. Beak kunaon? Beupeus ningali banget uing. Ye, coba berkaca pada wajah, bercermin pada diri. Kamu itu siapa? Kok main perempuan terus-menerus tidak pernah berhenti? Bukan, Pak. Tidak sesuai dengan wajahnya. Iya. Playboy itu di mana-mana ganteng, Bro. Iya. Masa playboy siga jalan parung panjang? Tingali siga jalan parung panjang buat rumah gitu. Di omeh. Nya dadak di omehan oge kumaha apa dak geus kieu ah. Manya ku aing dikudu dicor teh ka 45. Ya tuh. Jadi begini dong. Kalau playboy itu penampilannya nyecis, wajahnya cerah, sakunya padat, itu playboy dong. Iya benar. Masa playboy model begini tidak pantas kamu? Ya itu kan, aneh kan? Saya itu tidak pantas, lebih tidak pantas lagi orang yang punya penampilan bagus. Ayah raja. Ayah raja, maknya cenah raja. Oh raja. Raja. Kadudukan apa nih sidik raja. Boga kawasa. Boga kawasa, boga pakaian. Boga harta. Pakaian harta tah. Tuluy. Kira. Sia teh Senopati. Nya Pak, ieu mah. Ai Senopati teh kudu ngeunteung kana diri ulah ngaleuwihan raja. Nya. Omanya Senopati pamajikan opat. Nya. Justru kudu ngeunteung. Mikir atuh. Hormati pemimpin. Ayeuna lamun pamimpinan ngedog wae rek kumaha? Maksudna ngajedog kumaha ari sia? Pan kudu aya usaha atuh lain curhat atuh. Raja mah kudu nama nya ieu mah raja, ieu mah nya raja pan aya raja. Raja berat beunghar. Loba pakaya pan. Aya raja, kaceluk ka awun-awun, ka kocap, ka jana pria, ka jamparing, ka angin-angin. Raja berat beunghar. Tah. Lobak libuk, kebon lobak teu kalebok. Teu kalebok. Di bro juru. Bro di juru, bro di panto, ngalaya di tengah imah. Di pipir aya petikeun. Di kolong aya si jamrong, na parang wae si jago. Reaketon, buncir leuit, loba duit. Tapi naha eta jelema? Eta raja. Eta si raja. Heeh, kunaon? Kalakal ditinggalkeun ku permaisuri na. Eta kudu mikir anu kitu atuh aneh. Aya raja model kitu. Aya. Kaceluk, ka ganang ewu, ka kocap, ka jana pria, ka jamparing, ka angin-angin. Waduh, raja berat beunghar. Totos bojana kulit anti ganti suka tandange Batara. Batara. Bisa nurus bumi. Ngapak mega. Lempang dina luhur cai. Luhung ku ilmu, jembar ku pangabisa, sugi ku pangarti, leber ku wawanen.
Ari pamajikan anak dadah. Kumaha aing ngadalang. Aya raja berat bengar. Berat bengar. Kaceluk awun-awun. Wingi. Kakocap kacana priya. Kajamparing kangin-angin. Totos bojana kulit anti ganti sukma tandange batara. I raja. Raja. Kebayang raja. Kamu punya kawasan tapi maaf ya. Dadah. Aya raja model gitu. Aya. Wala, di kerajaan mana eta? Kerajaan naon dah kitu tah? Lah non ting ngaranna teh. Jadi lamun kitu eleh ku jaro eta raja. Jaro ade mah Jaro ade mah. Tara pernah tapi kak kok suwung. Heeh. Eusian wae manehna mah. Eusian wae jaro ade mah. Jaro. Aya raja eleh ku jaro. Manya. Aya raja eleh ku senopati. Eleh. Senopati meuni opat. Aya raja ditinggalkeun. Nurus tunjung eta raja. Nurus tunjung. Teu mikir. Teu mikir pi. Teu ngaca kana diri. Jeung naon? Harta lubak libuk kebon lobak teu kalebok. Jeung naon atuh boga tangtungan dadeg sape rumpah hade. Bener. Jeung naon atuh. Jangan. Aya ditinggalkeun ku pamajikan. Sing mikir atuh raja teh. Mikir. Atuh mikir sa raja atuh lah mikir. Aing mah teu kaharti. Ya Allah. Coba raja model gitu meuni eueuh komara. Komara eueuh wibawa. Raja ditinggalkeun ku pamajikanana dedeh teuing raja. Dedeh teuing raja. Aduh. Sok kumaha gambarkeun eta raja. Aduh nong neng. Iya. Kurang kumaha kula Pak Joang tiba heula tina mimitit dadi adipati nepi ka jadi ayeuna aja naha dijaga-jaga tiba heula diurus tiba heula nah geuningan anjeun tega ninggalkeun ceuk lagu mah kieu aduh kumaha tah laguna kahayang anjeun pamenta anjeun kukuring dilaksanakeun tapi ayeuna gaya buktina anjeun malah pindah rasa duh anjeun geuning ku tega raja di mana nu model kitu hang aya pak ternyata teh dari non ngaranna teh lemurna teh pabrik paku pak eta da paku aya pakuan-pakuan kita pak teh di mana eta raja naonnya ada mah eta da aya sugan maneh apal urang datangan eta raja urang beberah manahna karunya bisi ngalamun di sisi gunung ngalungsar di sisi sawah nya pak dedeh teuing aya raja kata langsara mohon pangan eta na teh sok curhat pak aya raja curhat wae pak pamali raja teu meunang curhat ai jadi raja mah kudu ngadengekeun naon nu jadi eusi hate rakyatna lain curhat urusan pribadina sabab raja mah geus angeus urusan pribadina
Geus diteunun nya banyak. Geus diteunun atuh raja mah. Moanya raja curhat. Ieu mah aneh, ieu mah hayang dipikarunya sigana teh eta. Eta teh. Oh. Duduh teuing eta raja. Tapi terselubung teh geuningan. Oh kumaha cenah? Make singkatan. Oh kumaha singkatan teh? KDM di mana-mana KDM. Wah, eta teh raja. Oh nu KDM bapak aing teh. Oh, yang dianggap bapak sarerea. Oh, eta teh raja teh. Oh nyaho KDM teh. Anu piomongeun. Unggal minggu teh diomongkeun batur we. Oh, Pak. Tapi ka ngaramek ka eta raja teh. Wallah. Oh, eta. Nu anyar kene dicarekan di wae sabab SMA ditambahan jumlah kelasna. Iya, Pak. Aduh ampun teh ngeung. Piomongeun raja teh nya. Piomongeun raja eta mah. Ngaganti ngaran rumah sakit piomongeun di wae. Heeh, Pak. Aduh. Eta KDM ampun. Bajarkeun teh rumah sakit menang ngumpulkeun sumbangan. Sumbangan. Tugu duit APBD. Oh nya Pak. Heeh. Nya lah. Dasar eta teh raja curhatna kumaha aing hayang ngadenge ka dieu. Dina Eta raja teh curhatna kumaha? Nya pan KDM. Jadi KDM teh teh singkatan tina. Maneh ngomong. Pan ieu teh nanya ka dirinya. Heeh. Senopati ngomong Senopati. Senopati. Kaulah nun. Jadi itu lempangna. Ieu Senopati Ohang Perkasa. Nah, ya Ohang Perkasa teh parantos teh. Ohang Jaya Dewata. Waduh. Asa ngarusak ngaran raja aing sia teh. Entong ah. Geus Ohang Jaya Perkasa. Jaya Perkasa mah. Entong. Mangga sapraptanipun ieu Senopati Ohang Jaya Perkasa. Nuju ka Tarajang penyakit burut. Aya Senopati burut. Ya aing. Sumangga cunuk di alun-alun. Enak teh. Biasa panjang. Kanyut panjang. Parung panjang. Parung panjang. Cunduk di alun-alun parung panjang kadia gendring-gendring. Hehe, ai Senopati teh sia teh gaga. Ongko burut cenah. Moanya Senopati Ohang Perkasa. Kumaha skenario lah. Oh, ieu teh. Ieu Senopati Ohang Perkasa. Galeng, kalau nanti serian saldo. Cabok Kang, cabok. Cabok ku aing sia. Sia teh alus nasib sia teh. Biasana di jembatan layang Pasopati menang 100 sapoe. Ayeuna mah panggungan saminggu aya gaya. Pamajikanna geus make skincare sia teh. Asik. Engke mah make oli rem rasa. Lir Pendra. Inggih barang raos saweg embal wacana. Wabuk amit-amit. Pamajikanna keur-keureun. Ka pemain sejen hampura. Aing bae bijaheula, ka pemain sejen hampura ieu lalakon keur rame-ramena. Wayahna sia ku aing meuli bijilkeun penting ieu. Cicing sia ngajar dog sia didinya. Bijil ke honor mah sarua sia teh. Lir Pendra, urang Bogor mah resepna delang cecep. Oh sok. Lir Pendra. Barang nuju raos saweg imbal wacana di alun-alun parung panjang. Tika tebian, kakuping sumbar-sumbar kamanikan tika anggangan. Iriungan baris kasumpingan Prabu Arya Ohang Jaya Perkasa. Oh, Prabu ini mah. Prabu lah. Oh. Katingali nuju ngaji jiwir belut. Kabayang aing jiwir belut. Mangga kersana ieu Prabu Ohang Jaya Perkasa tumiba ing alun-alun parung panjang kadia gendring aludrieu. Asia naon eta? Apaan ngajingjing belut cenah. Ku
Balik. Aduh engah. Kaleresan di wanci harita sadaya pangagung nagara katarajang penyakit atel kanyut. Nah, eta mah mung engah. Aing gacolnya banyak kieu. Cicing sia teh kumaraja sia teh. Apaan kudu ieu kudu nurut kanu dawuh sia teh. Ya Allah ya Rabbi. Ieu Senopati Agung Gegetret. Aya naon Senopati Agung sia nu siga Ya jangkrik. doger monyet gitu. Jangkrik ka dia, Pak. Waduh. Dia paes ya, paes. Paes nama ku bauna we. Ayo ka dieu. Linggih. Senopati. Kaula nun Aya pikir saeunaon tumorojog tanpa larapan teu mere iber tianggalna. Kieu sabanana raja. Ula danget ayeuna bade seja laporan. Aya laporan naon Senopati? Laporan eta babetkeun mie goreng teh. Laporan naon? Iya. Ai kamari sia ka mana tilu poe teu balik ka nagara. Biasa Pak. Naon sia teh? Kan teu nuju tugas. Oh gitu. Nya. Ka mana maneh? Bagian di mana kamari? Tugas napa tugas anu lain, Pak. Tugas naon sia teh? Aing teu mere surat tugas ka sia. Nya tugasnya tugas pribadi, Pak. Wah sia teh ulah ninggalkeun tugas nagara ngurus kepentingan pribadi. Apan anjeun teh sumpah sia teh rek babakti kalema cai sebaraga ka nagara rek ngautamakeun kepentingan rakyat tibatan kepentingan keluarga. Eta kitu, Pak. Ngarti, Pak. Ya tarina mah dititipkeun, Pak, ka Hansip. Ngan Hansip Colonos, Pak. Sok ngilu ngasaan dengan Pak. Duh. Jadi parah, Pak, ieu teh. Bingung abing duh. Kade sia mun ulah nyarita nu mantak aing seuri. Ya, Pak. Jadi aya naon anu nek didugikeun? Ieu Raja. Dina sababaraha bulan ka tukang. Wah, bulan samemeh raja di istrenan. Eta teh geus loba laporan. Cing-ciri kela laporanna make WA. Ah? Make WA nga-inbox apa kumaha? Tah eta Pak make wa, Pak. Heuwe jeung anaon? Wah. Wa. Make WA Pak ngaburusut Pak eta. Ka mana ngaburusutna sia teh? Tulisan aya anu rumahna cenah digusur. Oh. Aya anu can dibayar-bayar. Aya gaji guru anu 15 tahun. Bebeja can turun-turun lebih ke kaki wari. Walah tepi ka rongkah kitu. Ya Allah. Eta nu digusur meureun di sisi walungan nyen imahna. Tah eta Pak si ngoreng ari pas dia teh didata. Terus digantian sia teh nu digusur ku aing mah. Pan harita anu tara digantian mah nu ka Bupati Bekasi tara gantian teh. Jadi Pak gitu Pak, seueur pisan. Tapi ayeuna teh eta kanyut siga nu apa? Siga nu burut kitu kunaon eta? Henteu burut Pak. Heeh. Henteu burut Pak. Kacocok. Eta dengan si kecil. Oh, kutongo. Nya Pak nih. Bareuh. Teu ateu teh. Ah, gampang atuh maneh teh. Kumaha? Teangan sapu. Sapu dicabut hiji. Heeh. Colokeun ka nu irung maneh. Cager Pak. Beureum sia teh. Tadi nama reku iya Pak, reku minyak keletik aya. Oh di kumaha eta teh? Di kumaha Pak, di non diulaskeun. Terus? Dipoekeun. Terus? Tiap tanggal jam 7 sampai jam 8 Pak. Terus kumaha? Nya herang we Pak.
Jadi eta saha nu curhat KDM teh raja teh? Hah? Iya KDM teh eta teh curhat, Pak. Di mana? Salah sahijina. Di mana eta teh? Eta di negara eta, Pak. Oh, aya raja nu curhat. Heeh. Wah, gawe eta raja. Gawe, Pak. Pas itu tayangan teh kunaon si teh curhat. Aya KDM. Oh, KDM teh naha? KDM naon cenah? KDM teh nyata Kang Duda Merana, Pak. Iya, Pak. Wah, salah sia teh. Hah? Geus ganti ayeuna mah. Ganti ku saha? Kang Duda Merajalela ayeuna. Kang Duda Merajalela. Heeh. Eta udah blokeun saha sih? Sia naon sia teh gaing. Ka dieu. Oh, di. Astagfirullahaladzim. Anu udah blokeun teh. Asap. Kade. Pak. Ulah sok mamanyut urusan pribadi sia. Pak. Dengekeun sia dengekeun. Dengekeun sia teh. Lain ka mane? Regepkeun. Lain ka mane ieu tuh. Siapa mah? Enggak tahu. Regepkeun ku maneh. Mending keneh lalaki nu ditinggalkeun ku pamajikanana daripada jadi lalaki gawe ninggalkeun awewe nih jeung anak-anakna. Kaing deui.